para hadirin, Sohibul Hikayat dengan judul Kiai Ahmad ayeuna kusim kuring bade digarap. Ari sakawitna kieu para saderek. Aya hiji jalmi eta jalmi teh anu jauh pisan tina agama. Poek bulan tanggal 30-na ai pengakuan tetap beragama Islam, tapi karena palaturan ieu agama Islam nolak sama sekali. Ulah higaning nyaho kana praktekna salat. Nincak oge ka masjid getara. Eta jalmi teh buas. Cek urang Bogor teh mah tunggul di parud catang dirumpak. Tukang bobok, tukang tarok, ngan henteu tukang ngabobokan anrok mah. Gawena istuning hobina teh kana main. Seolah-olah judi anu dilarang ku Allah. Sajabati eta hobina eta si jalma teh tukang ngadukeun hayam. Tukang pasea ari kagungan putra para saderek mung hiji-hijina jenengan Ahmad. Ai umurna eta Ahmad kurang leuwih 10 tahun. Kumaha para saderek kajadianana ieu si jalma anu wani ngarempak larangan Allah, anu beurang peuting gawena main jeung ngadu hayam, akhirna harta kakayaanana seet. Akhirna manehna balangsak dahar sore henteu isuk. Rumah tanggana oge anu kalintang repotna, di mana lamun hujan pinuh ku cai karagragan cai hujan alias bocor ngaranna. Kumaha sangeusna susah eta si jalma tetep teu gancang kembali kana palaturan Allah. Tetep ngabuntangur anu mawi tetep susahna eta si jalma. Namung pala saderek khawatir ka putrana jenengan Ahmad. Make baju getara ngan ukur make calana oge calana sugan aya 1,5 kilo maberatna pinuh ku tambah. Ai gawena nganangis bae. Basana Ahmad teh ibu hoyong dahar. Beteung lapar abdi hoyong mah hoyong dahar. Kumaha jawab ibuna? Nginum we ujang sing seubeuh. Kumaha atuh da teu aya olah keuneun. Bapa maneh sajabati ngomeh hayam gawena. Ahmad ngan hukur kaluar cai mata. Ti peuting teu pati bidah bisa sare. Ngararasakeun kosongna ieu si beuteung. Anu akhirna Ahmad tepa ku ayana patuanganana lapar nya kapaksa mapai-mapai jalan. Manehanana nuturkeun inung suku barang dugi ka hiji pasar eta Ahmad teh menak artos ageungna satalen keur zaman normal. Nya eta Ahmad teh bunga anu amarwata suta. Manehanana manggih duit ageungna satalen. Satalen ge baheula mah ageung anu akhirna eta Ahmad lempang ka toko alias ka warung. Peserkeun kana beas, kana lauk, kana uyah. Restana dipeserkeun kana useup jeung kenur mun cara ayeuna mah 2 kilometer. Maksudna Ahmad nu mawi meser alat-alat nguseup alias mancing rek hayang usaha maraban inung bapak.
tujuan Ahmad naik usaha mancing sugan kapanggih saleter-letereun